Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Pak Parman dina pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Ayeuna urang baris diajar ngeunaan mikanyaho kalimah pananya bahasa Sunda di kelas 4. Yuk diajar online. Mangga nu teu acan subscribe heula. Hatur nuhun, wilujeng nyak seni. Tujuan pangajaran dinten ayeuna anu kahiji mikanyaho kalimah pananya, anu kadua nyieun kalimah pananya. Naon ari kalimah pananya teh? Kalimah pananya nyaeta kalimah anu dipake jang nanyakeun hal atawa jalma. Dina wangun tinulis kalimah pananya ditungtungan ku tanda pananya. Dina kalimah pananya aya kecap-kecap nu jadi pananda atawa disebut oge kecap pananya. Sanajan aya oge kalimah pananya anu henteu ngagunakeun kecap pananya. Kecap pananya dina basa Sunda aya sabaraha rupa. Anu kahiji kecap pananya naon, dipake jang nanyakeun barang, hal, sato jeung tutuwuhan. Contona, naon anu katabrak motor, naon nu ngapung luhureun kenteng. Anu salajengna nyaeta kecap pananya saha, dipake jang nanyakeun jelema. Contoh kalimahna, saha nu teu sakola poe ieu, saha tadi nu asup ka ruang guru jam istirahat. Kecap anu salajengna nyaeta kecap pananya mana, dipake jang nanyakeun tempat atawa hal. Contoh kalimahna, urang mana eta Mang Sarkawi, mana kadu geblugan menang nanggoan teadak. Kecap pananya anu salajengna nyaeta iraha, dipake jang nanyakeun waktu. Contoh kalimahna, Pak Deni iraha kelas kami ulin ka basisir carita tea. Kecap pananya anu salajengna nyaeta kecap kunaon, dipake jang nanyakeun kalakuan jeung sabab musabab hiji kajadian. Contoh kalimahna, kunaon Neng Nita kamari teu sakola. Anu salajengna nyaeta kecap pananya kumaha, dipake jang nanyakeun kaayaan hiji hal atawa cara ngalakukeun hiji hal. Contoh kalimahna, anu kahiji kumaha tadi diajar di sakola ceng. Anu kadua kumaha cara nyieun lalayangan. Kecap pananya anu salajengna nyaeta sabaraha. Sabaraha atawa baraha dipake jang nanyakeun jumlah jeung bilangan. Contoh kalimatna, anu kahiji sabaraha urang nu teu asup di kelas ieu. Anu kadua baraha hargana eta emping. Migawe pancen cieun kalimah make kecap pananya ieu dihandap. Anu kahiji kecap pananya naon, jieun kalimahna. Anu kadua kecap pananya iraha, jieun kalimahna. Anu katilu kecap mana, jieun kalimahna. Anu kaopat kecap saha, jieun kalimahna. Anu kalima kecap kumaha, jieun kalimahna. Anu kagenep kecap kunaon, jieun kalimahna. Wilujeng ngerjakeun.
Alhamdulillahirabbil alamin. Pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna parantos rengse. Mugia aya mangpaatna, hapunten bilih aya kalepatan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.